wanci maju kaburi nu tembongan kikit laban najan caang saliwatan kasawang implengan ukur salira mun wanci datang na putih hate manteng kasalira bakja lamun narang kulaan nu sapertos geget nu katukang nganti mugi nganci kaasinan malah mindeng data ukur cisoca ngarep mugi ente kadedegna malahan mindeng cisoca seratna muka sawang ukur imut salira muka sawang ukur tetep salira muka sawang ukur dedek salira gera pulangkeun ka cinta nu dititipkeun wanci datang na putih hate manteng kasalira bakja lamun narang kulaan nu sapertos geget nu katukang warga Jatuh Ramina Neng Ayu sareng Capi. Ya
Alhamdulillah namanya kurang sami-sami ngadangkeun alunan ayat suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah biqaulihi ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisaa wa harrama syifaa biqauli ta'ala wala taqrabuz. Keluarga besar calon pengantin istri langkung dipayun ngahaturkeun nuhun kasadayana para tamu undangan anu alhamdulillah rupina di pihak pemerintahan hapunten anu kasuhun mantena teu sanes rupina dipayun ka bapa sareng ka ibu sadayana di dieu kalayan mudah-mudahan terutami ayeuna dina momen silaturahmina ka bapa sareng ka ibu. Alhamdulillah segala rencana dua belah pihak kalian taufiq wal hidayah wal afu minkum. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah namanya parantos sami-sami urang nyakseni Fazum mahun Sadaqallah anu ngarana eta waqala Yahya bin Mu'adz ulama eta tercantum kata-kata yang berbahagia. Rasa kami yang berbahagia. Saha nu berbahagia di sana? Yang penggar sepuhanku pangarsa Bapak Haji Subiak mangga suara setengah yang kolong waktu urang dilajenkeun kana acara simbolisme kawis kawinin di pihak calon pengantin istri pemaget kangge calon pengantin istri kangge ka ibuna masing-masing dihatoranan lagi kaparu dokumentasi mangga. Ditahan Bu, ditahan. Nah, sok dikawitan. Tampi alhamdulillah ditampi teu dihanap-hanap. Hatur nuhun ku katinggalna sararehat oge jisim kuring ti pihak calon pengantin istri. Ngahaturkeun sewu nuhun pingah almarhum Suta pingah kagiri-giri muhartosna pingah alepatanding katampi pisan segala bukti pengorbanan lahir tumakan batin. Hariran
menawi mah pamengkuk mah di kota Mohon mangga alhamdulillah aya bereberan sakedik hapunten pisan kasuhna. Mangga kangge acara walimatul urus bade dikawitan kangge panyaksen Bapak Ahmad Ghazali, mangga Bapak Ahmad Ghazali kangge panyaksen. Mohon pakayun-payun antap nu bade diwalian sareng anu bade ngawa. Mangga ruang parantos. Sumping. Mangga ibu bapak sadaya-sadayana anu bade nyakseni urang sami-sami ieu acara sakral urang dikawitan. Sok cari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal dzakara wal unsa wa ja'ala kulla minhuma tabiatan sata. Fafadala ba'dahum ala ba'din bitaqwa. Asyhadu an la Neng Lastri Ayu Lestari tepatna dina dinten Kamis pengetanya kaping 17 April. Ieu teh marupakeun kalau yang emas kawin bilang emas kawin kumas kumagang begitunya mohon siap sudah diikan nih bisa terbiasa lah bisa terbiasa lain so nyampe Lastri Ayu Lestari binti Suryaman kalayan sabu mas kawin kumas kumagang tambah nanti abdi karayaan Lastri Ayu Lestari binti Suryaman karayaan mas kawin emas kumagang sami pada sholat ibadah kontan on kasih wala kontak untuk kontak wala rumah itu sebagian dari kisah begitu kontak sok yang ngampi nah kontak kan nanti abdi dari apa anu Lastri Ayu Lestari binti Suryaman lawan mas kawin emas kumagang sami pada sholat ibadah sunai kalau gimana mana sejak melaksanakan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala sing emut dina hadis innamal a'malu binniyat segala amal tergantung niat dina kaidah usul fikih al umuru bi maqasidiha urang doa ka Allah Subhanahu wa taala istighfar ka Allah Subhanahu wa taala astagfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang rahimat aa nikahkeun hidup karai tegas aa nunamina Lastri Ayu Lestari binti Suryaman kalayan nganggo mas kawin ku emas 5 gram tampi seperangkat alat sholat dibayar Nampi abdi nikah karai aa anu namina Lastri Ayu Lestari bin Suryaman kalawan mas kawin emas 5 gram seperangkat alat sholat dibayar kontan. Mas saksi? Saksi? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa zikral karim wa adimi sultanik.
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mana mas kamera? Ketin Pak. Saparantos nakami. Saparantos akad nikah abdi nyuhunkeun disakseni masrahkeun mas kawin ka Nyi Lastri Ayu Mana itu motor coba hukum nanti naon itu. ka bojo abdi saparantosna akad nikah abdi nyuhunkeun disakseni masrahkeun mas kawin ka bojo abdi ku mas kawin 5 gram emas ditambi seperangkat alat sholat dibayar kontan Nampi Nampi abdi Abdi mas kawin Mas Kawin sarogi abdi Dicarogi Abdi disebatkeun nama. Nu disebatkeun nama jazakallahu khairan katsira. Jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Silakan. Oh, iya. Ya salin. Tahan. Wayahna minimal saksi dibayar nikah teh kedatos daftar atanapi 2 minggu bayar nikah teh kedatos daftar gitu. Namun kange ka DAI mangga di haturangan linggih di panggung sareng ibu kange ibu sareng ramadannya sok DAI cari mohon oke ramana cek gimana urang songsong masa kahalut urang yang geuy carita nu endah jeung cawek kita. Urang geulis anakin aing, anak bapak. Sakali deui ieu bapaya di lain bapak santuy, tapi bapak pituin sareng di jeung saha lian teh jeung bapanya lagi. Sakali deui pernah geulis tong leutik hate. Nah, asal hirup sakali deui jeung agama. Agama teh tuturus jadi murid pikeun kaharep. Alhamdulillah, mama, papa, ieu abdi duaan, daya kajaba, nuhunkeun dihapunten, abdi duaan, mangsa lalagasan, estuning matak juwet, matak budet, teka etang, ieu mangsa-mangsa peurih anu parantos di manjing sawawa tur dewasa aya maksud nuju kalu sunat aa teh ku abdi izin figura izin pilar pikeun panyaluhan huruf abdi geus teu bisa ngadua hate
sugeng wae. Ieu. Ayeuna sok aya beas, sok aya koneng, sok aya eta teh sadaya siloka. Beas sanes berarti ngalalantungan muka kawasa rezeki dipikeun jauh Allah sanes siloka ya sanding panggayun ngajurung ngedapkeun sining ati sabiru warna-warni pamungkas daya ning kidung kasyu kumaha dina hati. Alhamdulillah rame acara aya acara bade nincak lekan saurna teh di Mudah-mudahan